Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kersana sesepuh rombongan di pihak pengantin pamaget plus rombongan panganten anu kalintang pisan ku simkuring dihormat. Oke, dua keluarga besar anu janten cikal bakal na ieu acara anu ieu ge sami kusimkuring dihormat kalayan sajumlah hadirin anu sami hadir di ieu mahfal anu kalintang pisan mulia anu kalarasan teu tiasa disebatan kusimkuring satu persatu kalayan tengirangan rasa hormat disimkuring dina ieu waktu. Atuh langkung dipayun sumaha urang sasarengan manjat dan puji kali syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas irodat mantena urang sadayana dina ieu saah tiasa sami-sami muwajahah tiasa musabahah kalian disarengan kumanah anu kalintang pisan gumbirana dina ieu waktos. Kalian mudah-mudahan kempelan urang sadayana ieu dijantenkeun wasilah atanapi sababian kana lungsurna rahmat kalimat birohna Allah Subhanahu wa taala, khusus panginten kanggo ka dua keluarga besar kalian jembarna ka urang sadayana salaku anu sami nyakseni kana gelarna ieu perayaan. Oge tekantun shalawat rawuh salam mugia ditetepkeun ka panutan alam yakni habibana wa nabiyyana karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakulawandina ka sahabatna kalayan ka para tabi'in atba'u tabi'in dugi ka urang sadayana salaku umat anu aya di akhir zaman ieu anu pamudah-mudahan urang sadayana jagat yaumul kiamah tiasa sami-sami kempal di hanapeun bandirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turta tiasa sami-sami hasil sapatul udma terusna keng pertulungan mantena amin ya rabbal alamin. Palawargi miwah hadirin sadayana salarasna simkuring sami sareng pangersaan anu namanya upami nyarioskeun tentang gempeur ngan gempeurna panginten kersana sesepuh di rombongan pangantin pamagetna kusabab disakseni panginten ku bojona simkuring mah gempeurna teh kusabab teu aya nu nyemangati ngarasa ieu nya. Secara hakikat gempeurna mah sami kantenan simkuring sanes wadona kitu nya cumarios dina forum anu kalintang mulia sapertos kieu janten secara hakikat gempeurna sami ngan cerita anu benten panginten dina lelasan ieu keun masalah gempeur nanging nembe panginten ku urang sadayana kasakseni ka Bandungan tur ka kuping saurna ti ditu teh ba'da subuh qobla subuh kitu nya anu kantos di panginten simkuring salaku pribumi kedah ngawayaga simpel we bahkan sakumaha nu kapisaur tadi lamun simkuring meureun kalian pas sodik di dia sobat simkuring ngaraos tenang senang malah ieu acara teh hayang lila sabab rokok gratis kopi gratis lalawuh ge segala aya ngan ari panganten mah pan pasti ge hoyong geura bubar acara sapertos kieu teh nya mawi panginten di dia simkuring simpel we lah nampina pangintennya da salarasna nawa ai kanggo nu nampi mah teu kedah panjang-panjang nampi kana segala rupi anu parantos di sahurkeun panginten mah beres sakitu geus saros namanya ngan maknya meureun kur sakitu hungkulnya sakedik we urang tamihan panginten bahasa basina nanging hapunten
utamina panginten ka sana sesepuh rombongan di palihan Cibinong di pengarsa besan oke panginten ka kersana pun lanjut kersana MC anu anjeun memang salah sawios pakar kreasi Sunda nyanangin hapunten simkuring bahasana nya sesuai panginten nurut buat karena jalan ya banyak lawan jalan Cibinong sareng Ciujung ngakleser genah nah jalan Cikaroya mah jajik ajrugan gitu nya bahasa nu nampieun ge menyapati bina lah gitu nurut buat meureun bahasana eta teh salajengna simkuring ngadawidi kanggo ka rombongan ti pihak Kibesan kanggo ngawaler kana sakalarupi pemasrahan anu namanya kasakseni turut eta Bandungan ku urang sadaya para tamu anu sarumping angkat nyacat gegancangan tanding cium muru gunung tanding jog-jog muru tanding jog-jog muru mondok muru panolobanan kituna teh nyepeng ajen bagia geus lisan dina mana renghap kadeudeung tos miang dek mapag nu baris datang ka para tamu simkuring sa kulawargi ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan simkuring nampi kalayan laksakti kabingahan rehna parantos kersa sarumping ka rorompok di simkuring anu sakieu laibna tebih tina basa pika sugemangeunana sesuai panginten sareng perjalanan jalan lagi panginten ka uninga atas kedah dibabar luas deui nya eta mah sakurang-kurangna mata kapok datang deui ka ieu lemur pangintennya ngandalah di kumaha da geus kagok aya nu arep teu mulang deui mah nya meureunang erek tigah kumaha gitu nya atos ulah isin nyarioskeun tentang jalan apa eta mah nya mudah-mudahan we munajat ka Maha Kawasa kapayuna atuh jalan ieu ge sing sami we sapertos kapalih ditu sing sae ngahoyong ari sae mah sanaos sanes simkuring anu bakal nyayanana ngan isin salah sebab teh jadi urang dieu teh upami tos nyarioskeun tentang jalan gitu nya salajengna ka pengarsa besan simkuring sakulawargi di dieu seja nampi karena sagala rupi anu parantos diuningakeun me pasal Kibesan masrahkeun tuang putra jalaran aya rumangkapna kabun anak megah ditampina ku di simkuring sajabiti ditampi kulaksakeun ti kabingahan disarengan kurebuan atanapi kuratusan ribu unjuk nuhun kalayan anu kalintang pisan bingahna sasatna lamun ceuk paribasa sepuh tema asa ditojok congcot saking kubungah gitu nya sehingga bingung ti basaeunana nu jelas bungah amarwata suta lamun ceuk bahasa dalang beunang gitu nya mediding me parantos ka kuping atanapi parantos ka pisaur aya rupi-rupi cacandakan anu dibantun turut tadi pasrahkeun ka pihak palih dieu panginten hal ieu ge di simkuring sami seja nampi karena sagala rupi anu parantos dipasrahkeun anu parantos dikorbankeun ka keluarga simkuring di dieu kalayan simkuring seja munajat ka hadrat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sagala rupi anu parantos dikorbankeun turut dipasrahkeun ka pihak simkuring di dieu ieu barokahna tiasa kapenak ku keluarga Kibesan di dunia keneh barokahna mudah-mudahannya kalayan teu matak nyontang kana padilah akhirat oge atuh panginten di dieu di simkuring salaku anu nampi anu tangtos baris nganggo kana pamasrahan pihak Besan mudah-mudahan ieu ngajantenkeun bahan kamaslahatan kanggo di simkuring di dunia tug dugi ka akhirat salaresna simkuring sakulawargi di dieu teu ngarep-ngarep kana urusan jing-jing sinarang bawa anak Kibesannya dari masalah rezeki mah kasang hareupan ku hidup duaan sok karinon sok dapon hari cageurna reujeng bageurna karir jujurna jeung benerna kari tanginas dina usahana Allah insyaallah bakal ngajamin kana rezeki hidup nu jelas niatan rumah tangga anu lillahi ta'ala sing tiasa nulad karena rumah tangina jungjunan sebab rumah tangga teh aya contohna nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah anjeun bakal atanapi hidup duaan bakal tinemu sinareng kaberkahan
Kali nanti eta tu pangten di jisim kuring sakula wargi neda agung sewa cukup lembur jembar sihak sami ageng pangapuntenna anu kateda ka pihak kebesaran kali rombongan rehna di dia jisim kuring teu tiasa nampi anu utami turung utamikeun hanya sekedar ala kadarna baik itu budina bahasana sok sumawanten lalauhna panginten kaudinga mung saaya-aya hapunten anu kasuhun hampura anu kateda sim kuring panginten sanes teu hoyong langkung tikil nanging daya sinerang kemampuan anu kalintang pisan terbatasna mudah-mudahan we sok sanaos mung saala kadarna hal ieu ge teu matak janten rengatna manah rombongan ti palihan Cibinong gitunya salajengna atuh panginten sami we sareng pihak ti besannya sareng pihak ti rombongan besan ti ditu di dieu jisim kuringan saukur tiasa sumamung doa kanu janten putra teh mudah-mudahan rumah tangga hidup sing kasipatan ku bahasa agamanya eta sakinah mawadah katut warohmah malah lamun ningali kana bahasa sepuh mah sing miyuni sajodo bahasana teh kitunya mun non sing miyuni sajodo manuk japati mun bikangna taraganti jaluna taraganti bikang tuk dugi kana mahan pati mudah-mudahan we ieu rumah tangga putra urang teh nya sing laras-laras rumah tangga anu awal janten rumah tangga anu terakhir kitu pangintennya ari kang wadu ambar tadi kitos kirang kumaha ti pihak sesepuh panginten ti paling tusim kuring kang wadu itba we lahnya sebab panjang-panjang ting doa teh da sigana mah kesel memang sae nya saya da sim kuring yakin sadaya anu sami hadir teh ngaduakeun sarhakikatna ieu teh nya ngan sim kuring lamun ngadua ade di dieu mungkin kesel anu ngantosan sebab tadi ge parantos kakuping saurna teh ditu ba'da subuh qobla subuh eta we lahnya atuh sim kuring di dieu panten simpulna sejan nampi kana opat silatu anu diuningakeun panginten tadinya mudah-mudahan kempelan urang sadayana ieu ngajantenkeun wasilah tur sababiyah kana rungsuna rahmat kalih magfirahna Allah Subhanahu wa taala kanggo panampian panginten teh jisim kuring sakitu we lahnya urang simpel bae margi nyambut acara resepsi ka payuna masih kene aya sabaraha acara tadi ka kuping ku jisim kuring urang simpelkeun bae kirangna sareng langkungna sim kuring neda agung sewa cukup lumpur jembar siak sami ageng pangapuntenna anu kateda Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.